Sok atau ayo bantu mah. Si Mamat makan es sambil cari cacing kalung. Terus selamat dan sukses buat festival Jalu. Si Mamat dan si Dada jalan-jalan kan pas keluar. Selamat datang buat acara virtualnya Pasang Giri Jalu. Jalan-jalan ke kota Pasanggiri. Jalan-jalan ke kota Bogor. Jalannya ke Pasir Biru. Di Pasir Biru ada serigala. Virtual oke. Ayo pantun kudu mana? Kayak ada mobil lah ya lewat aku boga. Biasa ya lewat sekarang lain. Kieu nya ada mobil. Si Mama beli udang tanggiri dipasangnya dengan kamu. Aduh edol. Selamat datang di Pasang Giri Pokal Jalu. Masih Jawa 2021 nanti haleuh. Apa tuh seribu ini? Jangan, tidak. Pasang Giri 2001 Pokal Jalu gitu ya. Tapi alhamdulillah urang sadayana urang memuji syukur heula ka Gusti. Urang sadayana khususnya anu aya di ieu rohangan teh dipasihan kasehatan. Amin. Atos divaksin atos? Atau Jawa berarti dia mah ngan saukur sertifikat unggul. Nya, vaksin apa henteu? Nya, hijau baru batur gitu gimana alhamdulillahnya orang di tanah ayeuna teh biasa kempel sasaran. Ya, dina ieu acara memang anu biasana sok diselenggarakeun tiap tahun teh kumargi ayeuna mah panginten kamari 2020 mah nuju memujudna naik ka si Covid deh. Janten ditiadakan. Tapi alhamdulillah ku ayeuna tos rada landai, tos bade menuju normal kembali. Mudah-mudahan ya urang tiasa magelarkeun ieu seni vokal Jalu. Anu dipupuhuin anakku Bu Usde nyaeta sebagai ketua gesit Jawa. Ya, teh hilang oge urang sambat heula. Sobat budaya anu aya di bumi sewa. Ya, laras pisan. Anu tangtosna mudah-mudahan ayeuna nuju ngareungeun urang sadayana. Sanaos anjeunna teu tiasa sumping ka ieu katempatan. Mudah-mudahan anjeunna nuju ngupingkeun di bumi nanya larasnya gitu. Jantan engke teh tersebar ka saha engke anu juara hiji 2 3 teh. Pasti terangeun nya gitu tah. Tadi kembali ke Gesit. Gesit itu salah satu lembaga anu terbesar di Jawa Barat anu khusus seni tradisi. Nah, salah sahijina nyaeta ieu calung teh Pasang Giri dina bidang calung. Anu dipupuh ku anjeunna teh tah ayeuna teh memang nuju digencarkeun, diangkat deui ku anjeunna teh gitu. Tah biasana teh niki. Abi meunang bocoran. Lamun hadiahna teh biasana motor. Sama ayeuna mobil. Aduh aya eta, ayeuna tapi dege-dege kamari kuping gitu. Kuping teh kamari teh hadiahna teh mobil. Henteu eta mah berupa brosur eta mah. Henteu sajanten margi ayeuna mah menuju Covid. Nah, jadi ayeuna mah berupa mentahna amplop yeuh.